Yo, waduh, coba ting naon tu teh. Yo, papa tong teh naon di luhur teh tuh. Aduh. Truk jang, lamun on truk kursi udang. Truk neng, lamun on truk kursi eneng, neng depino. Truk tong, lamun on truk kursi otong. Nah, on itu teh apa dong, ada kapal udara tuh teh di luhur teh tuh. Waduh, kapal udara geuning tuh. Aduh, udara minta duit yo. Kapal udara minta duit. Ya abah butuh duit mau ka dieu ka Teo. Mau dieu ka Teo turun yo. Abah butuh duit. Aduh, teuing dah. Halo, saha deui tuh? Waduh, juring tatamu tuh teh. Di luar. Saha? Aduh, apa juring deui nya? Lain abah, abdi undang. Oh, si Kunang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guning aya si Kunang los-los ka dieu. Mohon abah, kapan hayong silaturahmi sareng abah. Oh, syukur atuh sok ka dieu Kunang, ka dieu. Aduh, syukur naik ngajang ka abah mah dieu. Abah mah tukang tete ucingan, Kunang jeung sepal guyonya osok. Nya abah, matak uing oge. Hayang nyamper ka abah ti kitu. Hayang miluan tatarucingan sareng abah. Uing erek mere hadiah ka abah. Rek mere hadiah, alhamdulillah. Abah bunga rek mere hadiah mah ku undang. Sok rek mere naon ka abah? Uing erek mere uang dulu atau perempuan dulu abah. Maning mana abah mau uang dulu atau perempuan dulu? Hadiah buat abah. Oh, milih naon atunya abah. Rek milih uang dulu wae lah abah mah, mending uang dulu udah butuh uang. Beri uang dulu mah uang baheula. Teh iya abah, uang dulu mah uang teu payu buat abah. Astagfirullahaladzim, juga teh uang dulu teh uang ciheula dibikeun ka abah. Jutaan jadi uang dulu teh. Uang teu payu meureun nya kundangnya. Enya abah, iya uang ajang abah. Wah. Ampung ah. Wes abah arek milih perempuan dulu perempuan dulu. Abah hayang perempuan dulu abah. Anya lah geus kajeun lah perempuan dulu lah.
perempuan dulu mah ini abah. Atau perempuan nugis jadi tangkorak. Wih, dua ajar si kunang. Najan merah ini. Atau lu guys jadi tangkorak berenya unangnya. Enya abah. Dasar si kunang. Sugan teh perempuan dulu teh perempuan tihulan boleh situ. Dasar si kunang lah. Kunang, ayo doi. Ayo abah. Tah sok naon. Naon bedana? Pangeran motor Jepang jeung monyet itu abah. Motor Jepang, pangeran motor Jepang aja monyet, naon bedana? Enya abah. Nya naon kitu undang? Ari pangeran mah kawasa abah. Nya Gusti Allah mah maha kawasanya, bener. Ari motor Jepang naon? Motor Jepang mah Kawasaki. Nya Kawasaki, bener. Ari monyet eta kawa naon? Ari monyet mah Kawasia. Kasaha teteh undang. Ke mane abah? Lo ilaha illallah. Kawasia teh ka abah. Enya abah. Monyet mah Kawasia. Kawasi abah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya geus kadeun geus ari monyet teh kawasaha kitu tah undang. Kawas mane abah? La ilaha illallah. Eta ka si abah. Nyebut maneh dasar si kunang Lain ari kunang los-los ka dieu atuh. Ngajangga abah. Ngaja abah. Soalna abah ge pasok resep ngahibur kawas undang dina sempal guyon. Boga naon deui tarucingna kundang harinya pok banyakeun ka abah. Daya abah. Naon bedana? Palen si Manjuntak Pakalongan atau Tikoro Profesor Kalapa jeung urat ngurungkut. Naon eta bedana abah? Naon atuh eta teh kunang sok banyakeun ka abah lah. Mending langsung wae abah mah teu nyaho. Are palen si Manjuntak mah Batak abah. Nya paling si Manjuntak mah ansok sautik deui. Asup. Jadi eta teh urang Batak teh undang. Enya abah, tapi pernah di Bandung, pinter ngomong Sunda. Nya paingan pinter ngomong Sunda, na pernah di Bandung jadi paling si Manjuntak teh undangnya. Enya abah. Terus naon deui? Ya undang. Tuluy-na ari Pakalongan mah batik. Ari atul si koro naon? Atul Tikoro mah batuk. Nya. Ari profesor naon? Profesor mah botak. Profesor mah botak ya undangnya. Enya abah. Wah, ari kalapa naon kalapa? Kalapa mah batok. Nya bener kalapa mah batok. Nah ari urat murungkut. Ari urat murungkut mah kudu di batok abah. Nya arti abah ge. Jadi hasilnya teh kumaha? Batak, batik, batuk, botak, batok, jeung batak abah. Bening bisaan dasar si kunang dasar kunang kandung atuh pinter tatarucingan yo abah kalah eleh lah. Dasar kunang teh atuh hebat lah. Padahal abah teh jago kana hardocing mah undang. Tapi karena tarucing undang mah
Abah teh teu bisa dah. Naon ari hardocing teh bah? Ari hardocing teh dahar. Modal. Ujung teh terucingan eta pagawean Abah ujang. Nya abah undang ge osok resep kana tatarucingan teh abah. Oh, syukur. Guys, ayeuna bagian Abah yeuh nu tarucingna undang. Mara adil ah. Nya abah cuk undang erit merengkeun. Ah, yo. Naon sababna kareta api osok tabrakan ujung kapal udara. Undang, padahal kapal udara di luhur. Ari kareta api dihandap tapi bisa tabrakan. Naon sababna? Uy ge nyaho nu kitu mah atuh abah. Budak leutik ge nyarahon. Nya naon kitu? Kereta api nangtung eta mah abah. Kareta api langsung jadinya. Nya abah. Nya kareta api langsung. Jadi wae diadu jeung kapal udara nu di luhurnya gunangnya. Nya abah uy ge nyaho. Oh, pinter. Undang, aduh, rame satarucingan rame jeung Abah jeung undang waduh. Itu Abah itu arek jaroget tuh. Nang Deli Show, sareng nang Gaby Boy. Wah, tuh arek joget tuh lah cenah undang. Treup jang, lamun entrep kersi udang. Treup dang, lamun entrep kersi kundang. Treup neng, lamun entrep kersi eneng. Treup please, lamun entrep kersi Elis. Treup boy, amun entrep kersi boy. Treup bah, lamun entrep kersi Abah. Weya, ku Abah di bawah. Hei, tuh coba patok hibur tuh. Waduh. Tah sakitu para wargi acara tatarucingan Mang Cep Hendriana di Waduk Dharma Sorong Si Kundang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun. Sampurasun. Rampes.